Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, leujeng sumping, leujeng patepang deui di channel The Budak Bageur. Dina video ayeuna orang diajar deui ngeunaan basa Sundanya. Tah dina video ayeuna mah urang ngobrolkeun perkawis rupa-rupa logat anu aya di Provinsi Jawa Barat. Namun ieu mah sanes numutkeun teori basa atanapi kajian basa Sunda anu resmi gitunya. Ieu mah dumasar kana pengalaman abdi gitunya. Janten kapungkur waktu sekolah di Bandung, gaduh rerencangan hampir ti sadayana wewengkon Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Karawang, Indramayu, Cirebon, Ciamis, Garut, Tasik, Banjar, naon deui nu teu acan kasebut. Kuningan tah anu teu aya mah kitunya asana teh rerencangan kapungkur abdi teh teu aya orang Kuningan tah. Kapungkur teh abdi teh kan sakola teh di asramanya, di kampus teh di asrama tadi asrama teh dikempelkeun tah. Jadi mahasiswa di wewengkon di Jawa Barat teh hampir aya sadayana nya kecuali Kuningan. Asa teu aya kitu nya, asa teu aya tah orang Kuningan. Nah, aya oge sababaraha rencangan anu ti luar Provinsi Jawa Barat, aya anu ti Jawa Tengah, aya anu ti Sumatera oge aya gitu. Tah tapi dina ayeuna mah orang fokus karena logat-logat anu aya di Jawa Barat. Tah janten kan sadi dinten kuliah gitunya sakola di kelas sareng sadi dinten di asrama, sareng sadi dinten dina pergaulan gitunya. Jadi orang teh ngobrol nganggo bahasa Sunda. Sareng anu biasa bahasa Sunda mah gitunya abdi teh. Aya oge anu nya ku bahasa Indonesia aya gitu. Oh nya Bekasi aya orang Bekasi. Sukabumi aya, Cianjur aya, Bogor aya, Bekasi, Depok teu aya, Karawang aya, Subang aya, Purwakarta aya, teras kabelah dieuna teh kabeh wetana aya, Garut aya, Tasik aya, Ciamis aya, Banjar aya, Pangandaran oge aya, Majalengka mah asa teu aya tah, Majalengka teu aya, Kuningan teu aya. Mana deui anu teu acan kasebat. Cirebon, Indramayu ge aya. Tah janten ai pami sareng rerencangan ti Cirebon sareng Indramayu mah eta mah emang ku bahasa Indonesia nya ngobrolna, sabab abdi teu tiasa bahasa Cirebon, teu tiasa bahasa Jawa gitu. Janten ku bahasa Indonesia wae. Pami jeung orang Bogor tah, orang Bogor waktu di asrama teh Bogorna ti daerah Bojonggede, mungkin daerah eta mah tos hampir bahasa Betawi gitunya. Janten Sundana teh suga duka teu tiasaeun duka kumaha gitu anjeunna kapungkur teh. Da siga nu kagoknya reos bahasa Sundana teh janten seseueurna mah ku bahasa Indonesia. Jeung orang Bogorna teh di Bojonggede kapungkur teh rencangan teh. Terus orang Bekasi mah da sigana mah duka tiaseun duka henteu nya, da ngobrolna biasana nganggo bahasa Indonesia pami jeung orang Bekasi mah. Terus nah ti salianti eta mah sok ku bahasa Sunda. Tah di dieu Cianjur, Purwakarta, Subang, Sukabumi mah asa naon nya teh mendakan ya anu unikna. Tah anu mendak teh nya Sumedang aya, Sumedang. Eta mah ada asa sami gitu tah bangsa Cianjur, Purwakarta, orang Subang, Sumedang, Garut mah rada-rada sami. Abi henteu mendakan naonnya basa wewengkon atanapi logat anu benten atanapi anu teu anu naonnya anu abi teu acan biasa gitu istilah namanya. Janten di dieu mah dumasar karena pengalaman abdi nya sanes ku teori-teori mah ada abdi teu acan naonnya teu acan nyaba kasadayana wewengkon di Jawa Barat. Janten abdi teu acan tiasa menganalisa gitunya istilah nama. Ieu mah anu kaalaman ku abdi kapungkur rereongan di Bandung di asrama janten dina basa sehari-hari gitu, dina obrolan sehari-hari anu kapendak ku abdi. Oh ternyata ieu ti orang Garut mah kieu, orang Sumedang mah kieu tina cara nyariosna atanapi dina cara logatna.
anu kapendak atanapi anu naonnya anu signifikan gitu, anu ketara banget gitu. Eta aya di orang Ciamis anu kapendak ku abi mah. Ciamis, Banjar gitulah eta lahnya wewengkon Ciamis. Janten orang dinya mah kaleresan di anu nganggo bahasa nate ngobrol nate nganggo nate bahasa anu bahasa Sunda anu lemes gitu pami ngobrol sareng abdi teh. Istri pamegetna sami. Janten pami ngobrol sareng abdi biasana nganggo bahasa Sunda anu lemes gitunya bangsa kayak abdi gitu. Ya aya sababaraha ciri khas gitu istilah nama orang-orang Ciamis. Kahijina kumanya bakat tingkul lemes meureunnya orang Ciamis. Eta rerencangan abi harita. Janten pami ngobrol teh, misal dina kata urang. Misalna dina contoh kalimat ieu, hayu urang ka dieu gitu istilah nama. Hayu urang ka ditu, pami orang Ciamis mah biasana kieu. Hayu cuang ka dieu cenah, hayu cuang ka ditu. Nah gitu. Jadi kecap urang dina ajakan eta teh digentos ku cuang gitu istilah nama tah. Rata-rata dina rencangan asrama abi kapungkur gitu, hayu cuang ka dieu cenah, hayu cuang ka ditu. Jadi ari biasa nama abi mah kan kieu hayu urang ka ditu, hayu urang ka dieu. Nah pami harita rencangan nanti Ciamis mah ya sababaraha rencangan kitu sami hayu cuang ka dieu, hayu cuang ka ditu. Nah kitu eta teh duka pedah emang kebiasaan di wewengkon Ciamisna emang kitu atanapi memang naonnya ujalmi anu rencang abi teh nyaeusna teh sok ku basa lemes wae gitu. Jadi urang teh dilemeskeun deui jadi cuang duka tapi leres teu mah kumaha nya. Panginten bilih anu lalajo kana video ieu orang Ciamis, orang Banjar mangga tiasa di pairan gitu nya di komen kumaha tah. Apakah emang sapertos kitu orang Ciamis? Ciri khasna di wewengkon Ciamis gitu. Atanapi henteu gitu nya tiasa benten-benten siga namanya gumantung karena kebiasaan sewang-sewangan gitu. Teras masih keneh Ciamis ya. Soalnya wewengkon sanes mah asa sami wae gitu nya. Teu mendakan anu signifikan gitu perbentenanna teh. Teras aya deui muhun tah. Kecap muhun. Kecap muhun teh nya eta gitunya rencangan abi orang Sukabumi orang Ciamis. Nah karena orang Ciamis ieu caket sareng orang Sukabumi, nah janten si orang Sukabumi ieu ge sami di nurutan ngucapkeun kana kecap muhun teh jadi uhun cenah uhun gitu tah. Duka memang kebiasaan di nyaduganya sakali deui duka pokoknya leres henteu mah orang Ciamisna sigananya anu langkung terang. Insyaallah mudah-mudahan kapayuna mah orang tiasa menghadirkan gitu nya si orang Ciamisna atanapi wewengkon sanesna nya mudah-mudahan abdi tiasa ngajak ka rerencangan abdi gitu. Janten kecap muhun teh jadi uhun tah. Apakah memang jadi siga tadi diperhalus deui tetapan muhun teh tos lemes pisan gitu istilah namanya di lemesan di jadi uhun gitu sapertos engke gitu jadi engkin gitu istilah nama aya nu ngalemeskeun siga gitu panginten gitu nya eta oge kecap muhun jadi uhun atanapi emang eta mah kebiasaan khusus si jalmina nyalira gitu tah gitu. Aya oge kieu dibuka gitu nya tah kebiasaan orang Ciamis sareng Banjar ya sering nate nganggo kecap purak di abi ge aya gitu nya tapi asa jarang nganggo gitu abi pribadi mah nya abi mah sering nganggo nate dipesek dibuka gitu si bungkusan atanapi buah nate di bungkusanna dipesek gitu dibuka tah pami orang Ciamis Banjar mah kebiasaan nanti nganggo kecap purak sok urang purak cenah sok dipurak eta cenah gitu dipurak teh kemudian dibuka gitu istilah namanya. Teras aya kecap isukan nah pami abdi mah kecap isukan teh hartosna teh besok gitu tahnya ari abdi mah tah cuma saur nama ya pami orang Ciamis Banjar gitu nya kecap isukan teh artina teh besok tapi masih lama gitu lila ini jadi
jaga iraha gitu. Tah saur nama gitu. Janten ya, orang Ciamis atau napi Banjar mah cenah nganggap kecap isukan teh dalam jangka yang masih lama gitu. Pami orang Bandung mah kan biasanya isukan teh nya besok, hari setelah hari ini besok. Nah jadi isukan gitu. Kami cek orang Ciamis mah besok teh kecapna isuk sanes nganggo an gitu, isukan tuh gitu. Kami orang Bandung mah nya sami isuk atau napi isukan oge nya sami hartina teh besok. Tah kitu cenah. Mangga panginten moal dilereskeun ku orang Ciamis atau napi Banjar gitu nya. Tah kitu. Eta perbentenan tina apa makna sih namanya gitu nya, tina makna. Terus aya deui selesai lah, kecap selesai di Bandung gitunya anu terang abdi biasa nate nganggo kecap beres. Misalkan kieu kumaha beres tugas teh, itu artinya kan maksudnya gimana tugasnya udah selesai belum. Nah gitu pami abdi mah gitunya sigana orang Bandung sami gitu sigana mah selesai teh nganggo kecap nate beres. Kumaha tugas teh geus beres can gitu. Tah pami orang Banjar mah edu kata ai Ciamis ge sami gitunya. Mah nya Banjar Ciamis mah kecap selesai teh sok sering nganggo kecap rapih gitu. Kumaha geus rapih can tugas teh? Kecap selesai teh sok ngagunakeun kecap rapih pami orang Banjar gitu. Terus tuh sok mangga pami aya orang Banjar atau orang Ciamis tiasa di komen. Tah ari abi mah nangkep nate kami kecap rapih mah nya rapih gitu, tidak berantakan. Cuma nya ari ninggal tina konteks kalimat namanya kahartos gitu. Eta teh yang rapih di dinya teh maksud nama selesai gitu. Eta sababaraha kecap anu kapendak gitunya salami abdi bergaul gitunya ngobrol sareng rencangan-rencangan ti hampir sadaya wewengkon di Jawa Barat gitunya. Tah memang anu signifikan nama anu kaciri pisan nama eta orang-orang Ciamis nya rencangan abdi ti Ciamis eta anu kapendak. Tah pami anu sanes nama sami wae gitunya teu mendakan anu kaciri pisan gitu. Angko judulna Jawa Barat cenanya tapi anu dibahas seueurna Ciamis sareng Banjar. Ya emang gitu sih. Itu eta mah emang anu berdasarkan pengalaman abdi salami kirang langkung 3 tahunan di asrama gitunya sasarangan sareng rencangan ti hampir sadayana wewengkon di Jawa Barat. Aya deui kecap teu kengeng gitunya. Tah pami abdi mah biasa nganggona teh teu kengeng gitunya, jangan gitu. Jangan teh nganggona teh kecapna teu kengeng. Tah aya oge kaya hilap deui asa orang Sukabumi atau napi anu ti Ciamis gitu. Jadi teu kengeng teh disingket deui jadi nging gitu. Jadi pami teu kengeng kitu di ngecapkeun teh nging kitu. Nah gitu aya. Jadi siga anu di naon nya dilemesan deui gitu nya. Jadi teu kengeng disebatkeun teh nyebatkeun teh nging gitu. Tah aya anu kitu oge. Eta asa orang Ciamis apa orang Sukabumi gitu nya. Hilap deui abi kapungkur. Pan pami ari abi mah kan nya ari di wewengkon abi mah memang seueur anu nyareosna teh kieu. Pami Bandung jadi Bandung gitu. Bandung. Senda jadi senal. Ember jadi emer. Panjang jadi panjang gitu istilahna mah. Jadi leuwih panjang oke jadi leuwih panjang. Sok kitu sok dilebur. Huruf D, B, terus J sok jadi dilebur gitu istilahna mah. Aya di sababaraha wewengkon orang Sunda memang aya nu kitu. Eta teh naon nya aya istilahna tapi abi hilap deui ke orang pilarila. Mangga pami aya nu emut sok diserat di komentar eta teh aya teorina naon gitu nya. Aya sababaraha wewengkon memang anu sababaraha huruf gitu nya sapertos D, B terus naon deui J teh dina kecap panjang misalkan jadi panjang gitu kan jadi Y gitu. Bandung jadi Bandung gitu jadi leungit si D na teh ka kuping na teh siga kitu. Tah
memang aya sababaraha daerah nu kitu. Tah aya oge anu memang daerahna teh cenah teu kitu. Di abi mah pami Bandungnya Bandung we cenah kitu. Tah kalaresan emang di daerah abi mah nya abi nyalira oge kadang sok kitu gitu nya ada teu karasa nyarios Bandung teh nya asa Bandung tapi salaresna mah Bandung cenah Bandung gitu. Panjangnya jadi panjang. Kenal emer gitu. Ya memang gitu ayana. Sok jadi bahan dilelewe tapi memang ku orang barencangan ku orang Ciamis mah cenah pedah manehana mah Bandung mah nya Bandung we cenah kitu. Tah eta paling sababaraha benterna oge aya nu kitu. Teras naon deui nya? Eta we nya dicekapkeun heula sakitu wae panginten rupa-rupa logat gitu istilah namanya. Basa wewengkon di anu aya di Jawa Barat dumasar karena pengalaman abdi sareng rerencangan di sakola kapungkur waktu di Bandung. Tepatnya mah gitunya tempatna di Universitas Nasional Pasim. Milih aya alumni ti Pasim berarti orang ge sami nya satu alma mater waktu di Bandung gitu. Rupina mung sakitu bae dina video anu ayeuna. Insyaallah pami emut kayak orang lajengkeun deui nya ngabahas perkawis rupa-rupa logat nu aya di Jawa Barat gitu. Logat Sunda di Jawa Barat. Sareng upami tiasa kitunya kapayuna mudah-mudahan kitu tiasa mulem rencangan abdi kanggo supados abdi aya tiasa rencang kanggo ngobrol gitu istilah nama. Ya syukur-syukur saya sareng rencangan ti anu benten basa wewengkonna sareng abdi jadi orang teh tiasa diajar. Tah kitu janten kieu nya janten ngabahas benten basa wewengkon. Benten-bentenna basa ti tiap wewengkon teh sanes kanggo ngabanding-banding ieu mah kieu nah ieu mah kieu gitu nah ieu mah nu ieu mah langkung sae nu ieu mah awon teu aya kanggo arah kadinya. Tapi ieu mah supados urang teh ngawanohkeun nya silih wanohkeun antara urang Sunda khusus namanya nya umum nama kanggo pengetahuan urang kanggo silih wanoh gitunya saling mengenal dan juga kita saling mengetahui bahwa gitunya yen budaya Sunda yen bahasa Sunda teh kacida beungharna gitu rupa-rupa jadi tiap wewengkon ngagaduhan ciri khasna masing-masing gitu. Jadi janten orang teh semakin nya mika cinta karena budaya Sunda khususna mah gitu. Jadi sanes kanggo ngabanding-bandingkeun. Tapi kanggo makin kenal makin cinta gitu. Makin reueus gitu karena budaya, karena bahasa Sunda. Karena nya kusabab upami sanes ku urang-urang deui orang Sunda nya bade kusaha deui urang bade ngamumule karena budaya bahasa Sunda gitu. Tos cekap sakitu wae. Hatur nuhun tina prasasanana. Hapunten bilih seueur kalepatan nya tangtos wae seueur nyarios pantos seueur kalepatan mangga dilereskeun kitu nya. Dilereskeun dina mangga diserat gitu di kolom komentar. Sakitu wae mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sampurasun.